Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng ngabandung dukin kareksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ke Sunda di Munabe Ayana di saantero jagat raya ieu. Alhamdulillah urang tiasa ditepang dangukeun deui. Sok sanaos atuh urang paanggan teu aya bayana lamun selidoakeun donya kumaha dalam manglok. Alhamdulillah nuhun ari dinuju sehat masa bangsurna Mang Dedi oge aya dina genanjar kalujengan nya. Teu kidang sawios-wios. Mudah-mudahan urang sing sarehat sadayana oge paranjang yuswa amin ya Allah ya rabbal alamin. Kasugri para wargi kiwari Mang Dedi baris maju bagian anu ka-50 kilo dina linjiran carita Jakarana karangan Amboros. Sakumah nu kantos di Bandungan didahanca nu katunda bagian anu ka-52 na. Pedaran Mang Dedi kasapi wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam ti peuting di lembur Cimanuk. Khususna atuh Jakarana nu harita keur ngalayanan anak buah si Juha nu katelah si Dodeng harita teh nuju campuh tarung lonya atana pigelut. Ieu bega-bega teh kakapok lonya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita. Sedengkeun ieu tarungna teh dina kaayaan alam peuting. Kitu tah. Kumaha atuh lajenganna dicarita langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan aku sadayana namun kada hilap like subscribe oge sareng komenna lonceng ditoel-oelnya. Pikeun nyaosan naon rupi anu diperjogikeun ku Mang dina ieu acara lonya. Hatur nuhun lo umang rupi perhatosanana mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Lumangsung tarung di lembur Cimanuk dina mangsa alam ti peuting. Walau yo. Sok sia. Kakapok sia mah ku aing geus dihampura di kumaha-kumaha. Harita si Dodeng kabeunangan ku timpahan tijang Jakarana. Ngowowong atuh harita kadang oge ngowowong jiga anjing kadempet buntut. Terus kegerungan awakna ngakedebut. Terus kukurentelan beungeutna nyuksur kana taneuh anu garing campur jeung batu leutik. Atuh puguh we si Dodeng harita meuli adu glajer. Barang nempo kajadian kitu atuh si Obet baturna si Dodeng. Tecicingeun manehan teu tega atuh nempo baturna kitu mah. Sakilat atuh harita kene oge si Obet nyabut peso balati tina jeroeun bajuna. Terus dilempagkeun ka jang Jakarana nu harita keur nyanghareupan ka si Dodeng teh. Hiuk atuh eta peso balati teu beuli ka nyerbet tarik pisan. Ngancam-ngancam kana awak ke Jakarana. Tapi Jakarana anu harita keur nukang bisa ngarasakeun atuh kana datangna serangan musuh. Barang peso geus arek datang sakilat atuh Jakarana ngagilekeun awakna. Satekarowak eta peso balati teh beunang ditewak gagangna pisan. Terus sakilat dibalikeun deui atuh kanu bogana. Nyatana ka si Obet. Si Obet harita meunang ti peuting teh. Syau. Peso balati si Odet balik di kemanehna nyerepet nguru kana manehna ngagurowok. Peso balati nancep dina dadana pisan jero deui anu katempo teh hadungan saukur gagangna we hungkul buria getih ngaburia dina dadana si Obet. Muni jibru lain ku kesang tapi ku
Getih menikeun kebulayaran. Atuh sakur-sakur menyaksian KBG marolohok nempo getih anu ngaburia dina tatuna si Obed. Sok sanajan kaayaan alam peuting tapi didinya kawilang caang ari sabab kacaangan ku cahaya obor. Si Obed harita teh awakna ngarumpuyuk geburu atuh rubuh bari jeung gegerungan. Ari leungeun anu sabeula dinya kelan gagang peso balati anu nancem keneh dina dadana. Nempo kajadian kitu si Juha baturna buguh atuh meuni reuwas cul atuh nyimayang anu harita kerisang hareupan ku manehna. Nyimayang teu dipalere terus jelum atuh loncat ka hareupeun si Obed. Kerawak awak dijungjungkeun terus atuh ringkidih harita kena ge dipanggul. Bari jeung keleuweuh atuh ngomong ka si Keling jeung ka si Dodeng. Sangkan gancang kabur ninggalkeun eta lemur di manuk. Dodeng, Keling, kabur. Cek si Juha harita paparentah. Sanggeus ngomong kitu atuh berengbong si Juha teh harita lompat bari jeung mamanggul awak si Obed. Si Dodeng anu keur nyuksur keneh gancang atuh ngangkejat hudang terus maksakeun atuh harita kaayaan alam peuting teh bisa nyamarkeun kana kaayaan manehna berengbong atuh lompat. Kanyeri atuh geus teu dirasa. Kitu deui atuh si Keling anu keur ngararasakeun leungeunna anu potong teh. Teu talangke terus atuh aya kana kabur mah perlu manehna oge ngabeureuk lumpat bari jeung nyekelan leungeunna anu aplek-aplekan. Kudu sabulah leungeunna ngabecir atuh harita keneh oge. Teu sirikna atuh tungkul ditubruk catang di rumpak. Ngablesat atuh nembus poekna alam peuting. Nya tungtung nama atuh para garong teh ting baretak bela lompatan teh nulis. Deh kenana naon anu penting mah hadita bisa salamet curo gembolan mah hasil ngagarong ti urang dinya geus teu dipalire ku para garong teh. Ari bapak tua alias Pak Ici harita katut anak buahna anu nyaksian kana eta kajadian puguh atuh meulikeun kacolohok bari jeung ngawaskeun kakomplotan garong anu geus ngabalecir teuing ka mana. Da sakilat oge geus arareueuh aya kada kabur mah eta teh geus meunang nyiksa jeung boga tatu tapi kana kabur mah gancang si ucut burung teh geus jauh pisan ninggalkeun lembur Cimanuk. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Garong-garong geus kalabur ayeuna mah barudak harudang euy tuh anu garjul geus areueuh. Bapak tua kampung alias Bapak Ici harita teh atuh namprakeun dua dampalingeuna bari jeung terus ngucap syukur. Hatena ngarasa lugina lantaran anak buahna sakabehna salamet eueuh anu meunang cilaka. Ngan saukur nyeri akibat tonjokan we jeung tajongan bungkul eueuh nukuna ku pakarang. Geus buguh kitu mah atuh kuniang kabeh oge ting kuniang hararudang. Jiga anu lulungu pisan jung atuh harita maksakeun rangtung. Jeung galecok atuh ngaromongkeun kitu ret keur kitu teret patua kampung alias Bapak Ici ngareret kajang jakarana. Nu harita masih keneh ngajajanteng we terus seleuneu atuh Pak Ici harita nyamperkeun. Pak Sep, kumaha tuh kunanaon? Alhamdulillah Bapak. Abdi mah teu siawios-wios. Ya nuhun atuh udang salamet mah alhamdulillah. Bapak teh bunga kumaha ari nyai salira teh siawios-wios geulis? Alhamdulillah. Teu kunanaon abdi mah Bapak. Ceuk nyimayang harita. Bari jeung rada maju saeutik. Kaayaan alam peuting di lembur Cimanuk harita loba jalma anu keur ngagarimbung. Bari jeung galecok ngobrolkeun kana kajadian tadi anu kaalaman. Nyaeta ngeunaan garong anu daratang nyieun kariweuhan di lemurna. Sok sanajan ayeuna garong-garong teh geus kalabur, tapi urang lembur Cimanuk mah ayeuna teh jadi loba anu ngarasa hariwang. Sok sieun isuk jaga ninggeto eta garong daratang deui ka dinya. Sabut keur kitu Pak Ici alias Pak Tua kampung kajang jakarana anu masih keneh ngajajanteng terus ngadeuketan deui. Kasep. Teu kunanaon, Cuk? Alhamdulillah Pak.
Duh teh sawios-wios. Syukur aduh. Ya syukur atuh pisan ai kieu mah yeuh. Urang teh geus salama doa ayeuna mah urang badalikeun awe ka imahkeun. Ngobrol mangke we di rorompok. Papa. Hayu atuh. Paici bener mending oge balik ke lawe ka imah tuh. Ceuk Mang Daso deui nya sanggeus puguh kitu mah leungeudeut sarita kena oge arin ditinggalkeun eta patempatan. Deuk ngajujug ka imah na cenah Paici alias patua kampung. Sajajalan atuh Mang Daso jeung baturna. Teu eureun-eureun galecok sagala diomongkeun. Itu deui jakarana jeung Nyi Mayang sarua harita milu ngabring jeung baturna. Tapi leumpangna mandarikeun maneh. Duaan we ti tukang bari jeung ngobrol. Keur ketupok jang jaka harita. Nyai. Kah? Punten nya akan teh bade aya nu ditaroskeun. Ceuk jakarana harita bari ngarelet deet. Jang jakarana tumanya kitu teh bari jeung ngarelet ka Nyi Mayang anu keur lempang di gireunana. Sadengkeun harita atuh jakarana bogat ditanya kitu ka Nyi Mayang. Reg atuh Nyi Mayang teh eureun. Ngalengkahna teh eureun atuh jang reg deui. Jang jakarana oge eureun. Terus ngawalon bari jeung neuteup ka jang jaka anu aya gigireun. Mangga tukang bade naroskeun naon ka abdi? Ceuk Nyi Mayang harita rada gugup ngomong oge. Ngadenge kitu pok atuh jang jaka. Kieu Nyai, upami ku akan diperhatoskeun geuningan Nyai teh sapertos anu tos kenal atana piloma sareng si Odet sabatur-batur teh. Nah kenal di mana atuh? Ngadenge pananya kitu ti jakarana. Nyi Mayang harita keneh rada ngaranjung. Terus sakadapan mah ngahulang we, rada mikir-mikir pijawabeun, teu lilapok atuh harita ngawalon. Asumohon Kang. Abdi mah tos kenal teh ka maranehna teh Kang. Datos ka 4 kalina atuh jeung si Oded sareng rencangna teh. Tukang nyeun kadibutan di Ungal Lembur. Malihan mah parantos aya sababaraha kali abdi mah bantrok bitotama sareng maranehna teh. Oh gitu. Ke janten tos kena meureungan ya. Ceuk jang jaka bari jeung neuteup atuh harita ka Nyi Mayang. Nyi Wayang lebah dieu mah atuh nyumputkeun hiji rusiah. Nyi Mayang teh manehna teu bisa lamun sing kudu ngabejakeun anu sajalan terahna mah. Upami kitu mah tuh hampir sami sareng akang ge Nyai. Nah kumaha kitu Kang? Nya da. Memang atuh maranehna teh atuh eueuh pisan ka kapok. Nu disumpahan kitu sumpahan kieu ih. Terus we nyeun kaonaran di mana-mana. Kang. Pami akang bade angkat ka mana saterasna? Nya pami urusan di lemur ieu tos rengse we Nyai. Insyaallah bade neraskeun lampahan akang mah. Biasa we ngalalana. Oh gitu. Jantan akang teh nuju ngalalana nya. Milarian naon atuh akang teh ngalalana teh? Janten Nyai teh hoyong uningannya kan dituju dipilari ku akang. Ya kan tenan atuh. Ceuk jakarana harta tumanya kituna teh bari jeung neuteup ka Nyi Mayang. Nu harita kereun nyang hareup ka manehna atuh puguh we. Nyi Mayang mun samar polah samar kolese. Asa teu keunah rasa maklum atuh dititip ku tangtungan jajaka kasep. Parandene kitu pok Nyi Mayang nanya deui atuh ka jang jaka. Memehan teu kadenge harita teh. Kang.
Nah naon anu dipilari ku akang teh? Nah naon anu dipilari ku akang? Laras. Kieu teh. Sarasna mah akang teh nuju milarian istri. Istrina gelis Maksudna kanggo pibojoeun akang. Sugan jeung sugan we atuh tiasa ngajodo ka nyai. akang mah kitu eta seureuy teh. Duh tong nyiwit atuh isin ku batur bis ningalikeun Pan poek. oh nya poeknya. Subun aheureui we atuh teh mah nyanyinya entong dianggonya. Da akang mah tuh boro-boro ning milari pibojoeun. Da puguh oge tuh masih kana pangangguran teh gaduh pisan pakasaban. Tos Kang entong ngobrol anu kitu tinggal itu urang teh kantun duaan di jalan ieu teh. Anu sanes-sanes mah pantang tos dalogi meureun ka bumina patua kampung. Oh tah, akang teh taroskeun nyai. Naroskeun naon deui atuh Kang? Tong ngambek atuh. Henteu ngambek. Tapi naras naon deui? Sanes. Urang dieu nyebutna teh aya nu sok ka bapatua teh sok aya nyebut Pak Ici. Sok aya anu nyebut patua non maksana teh. Jadi akang teh asa cek itu Pak Ici cek ieu patua. Ayuku patua teh mah tos teu aneh lantaran anu di jieun sesepuh urang lemur. Ari Pak Ici teh jenengan patua teh nabi sanes. Sanes atuh Kang. Oh, sanes. Geuningan urang dieu masuk nyebutna teh Pak Ici atanapi patua. Maksana kieu Kang eta Pak Ici teh polisi desa. Oh, polisi desa Ici teh da kunaha? Oh jadi patua ongko, polisi desa ongko. Laras Kang margi Bapak Ici teh pupus sababaraha minggu kapengker nya ditangkas ku patua janten Pak Ici gitu. Janten patua ongko, Pak Ici ongko. Oh, paingan atuh ai kitu mah. Name terang atuh akang mah. Apa nih pasian unina ku abdi ai bieu? Oh nya. Urang ada kantun duaan geuninnya nya ieu tuh ngalas sok. Yuk, ngapaina? Ragamang atuh harita leungeun jangjaka ngaragamang kana leungeun nyimayang. Jika nu heueuh dikepeskeun bari jeung atoh di. Nyimayang tungtungna mah pareneng reneng meh-mehan hese ngejat, meh-mehan hese lumampah. Sabab jangjaka sok ngeredikeun bae. Ai ku nyimayang ditahan leumpang teh atuh. Tungtungna mah meni kepagegente. Terus ngalingkar heula atuh kan rada suni, rada poek yang tetingker naon. Ditelik-telik mah atuh kumang Dedi nya eta sirah dua bet jadi hiji pokona mah liwat we elonya. Nya atuh sanggeus kitu mah jakaharana atuh jeung nyimayang teh terus heula leumpang deui ngajugjug ka imahna patua alias Pak Ici anu ti tadi geus tarepi leuwih ti heula. Sanggeus nepi mah terus ngariung di tepas we bari jeung ngareudeuhkeun ka capek. Mangsa alam dina mangsa peuting harita teh teu karasa wanci teh geus nyarelek ngagayuh ka mangsa subuh. Angin letih ngahiliwir hawa tiis meuning nyecep sumaleket atuh kana awak. Di kajauhan geus mimiti kadenge aya sora hayam jago nu kongkorongok estuning mata kelar. Nandakeun sakedeung deui wanci peuting teh bakal ngalingkup jigana bakal buru-buru meber alam berang. Kasubri para wargi teka catur di jalana nyimayang jeung jangjaka dina isuk harit eta tapi ka imah bapak tua alias Pak Ici. Terus atuh dibagiakeun sakumah biasana ku sareasup duanana arasup gukdek dariuk ngariung jeung batur urang lembur Cimanuk. Sabot keur kitu as jiga nu ngarti sor-sor cai kopi panas menglebur keneh jeung susuguna disodorkeun ka hareupeun jangjaka jeung nyimayang.
Nu harita kakara muncengis daratan muni lila eta mah. Etan beda nage. Ai patua kampung mah alias Pak Ici geus tadi mah. Ting kamarana heula nyumayang jeung jakarana mah teu perlu nyahonya ngarti meureun urang ge. Kanya teh harese susuguh teh atuh ditarima harita teh. Memang hanaang jeung katirisan ongkoh regot cai kopi nubo teh diinum saeutik karasana meuni nikmat pisan dina kayaan kitu mah atuh jadi matak nambahan seger kana awak. Sabot keur kitu pok patua alias Pak Ici harita memitian muka omongan. Ayah. Hampura we kasarea kuring teu kuat tunduh ide. Ieu ka kabeh kajang warga lembur Cimanuk khususna dina khususna pisan matu kanggo ka si Ujang katuci nyai dina penting dia teh urang teh geus ngalaman kajadian anu teu kasawang tianggalnya. Parandene kitu alhamdulillah ku pitulunganna pangeran urang sarerea salamet teu kurang naon-naon. Amin 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 amin. Samalah barang-barang anu geus digarong oge bisa balik deui karebut ku urang sarta rek dipasrahkeun kanu hakna. Leres pisan Pak Ici oge patuanya teh sangka lebur urang teh beut-beuting ieu teh aya kajadian anu matak riweuh, matak sieun jeung matak ketir. Padahal mah karek oge poe kamari urang teh bisa ngusir si Duki jeung baladna geus aya deui we kaributan teh. Mang Daso harita miluh nimrung kana eta riungan. Atuh Pak Ici alias patua harita teh bari jeung rada sungar sengir oge lantaran ngarasakeun kanyeri cenah walikatna anu tadi ditajong ku si Juha. Ngadenge kekecapan si Daso kitu anu gawena cungar cengir pok atuh harita Pak Tua alias Pak Ici. Nyeda kita kitu pisan Yang Daso. Meureun ieu teh keur lembur urang. Ieu teh keur lembur urang. Tah dumasar kana eta. Oge kanggo ka Ujang bapak teh deuk nanya ka hidup kasep. Saha atuh garong anu tadi daratang ka dieu teh. Lamun nempokan datang tunganana mah ih meuni matak sawan sieun bapak teh. Nya oge kasebut patua, kasebut jadi Pak Ici. Daim marumai jelema geus kolot modea bapa malah geus tiwa rawuh nu kada ditu teh. Ceuk patua kampung alias Pak Ici nanya bari jeung melong ka jakarana anu harita keur diuk hareupeunana. Madanguk pananya kitu pok jang jaka harita. Bapak eta teh komplotan garung siluman belang anu tadi teh bapak. Uluh. Naon kasep komplotan rampong siluman belang leres pisan Pak. Telepat malihan mah abdi mah kantos sababaraha kali patepang sareng maranehna teh. Dengan kitu jeung kitu teh pisan kakapokna bapak. Kumaha atuh Jang? Mang mah jadi hariwang ya sok sieun maranehna daratang deui ka lembur mang ieu. Lembur Cimanuk. Lantaran geuning tadi teh maranehna kabur teh. Kalabur teh oleh ku Ujang. Mangkanin sangkilang sangkilang mangkanin Allah. Nah, ieu ngomong tieu ku hese nya basa Sunda. Mangkanin baturna anu saurang mah geuningan tatuparna jiganya mah tadi teh.
Mang Daso pilu nimrung kana omongan yang jakarana. Nembrakeun sagala anu jadi kahariwangna. Ngadengi kitu pok yang jaka harita. Kieu Mang Daso. Coba. Perkawis eta maduka teh teuing atunya paman. Da abdi oge atuh teu tiasa nangtoskeun. Tapi nya mugi-mugi we atuh ku ayana kajantenan ieu teh. Maranehna teh atuh jara dikapok. Janten teu ngaganggu deui ka dieu. Keula jang. Nah kinten-kintena baturna anu tadi teh hirup atau apa nya. Da geuningan jiga-jiga anu parna pisan. Kieu ieu Mang Dasonya. Pami saur abdi mah tos we lah. Teu kedah dia mutan Mang. Tapi tatu kitu mah tos biasa. Pikeun maranehna mah rek paeh arek hirup oge sabado teuing atuh tong jeuteuna emutan. Cek Nyumayang geulaan ngajawab kana pananya Mang Daso. Bari jeung imut. Nih lain ku kituna neng yeuh. Nanging da Mang teh keukeuk we hariwang jeung salempang. Sumuhun Mang Daso. Kahartos ku abdi oge tangtos sadayana oge tu ngaros hariwang jeung salempang. Sabot keur gunung catur kitu. Di kajauhan kadenge hawar-hawar sora anu adan di masjid. Sorana modi halimpu melas melis mata kuaas. Jung atus syakur anu aya di dinya masarerea oge narantung. Terus patinggal leos arek muru ka masjid pikeun ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Teu karasa mangsa nyarelekna. Mangsa alam harita tigis isuk-isuk hayam jago beki ganeng kadengena. Anak hayam ting cariak jigana bae ku indungna ditinggalkeun. Doma anu encani paraban harita ting berele sabab kageriahkeun ku kajadian penting tadi teh. Patembalan jeung muning aya boga sapi ting aroe anjing ngudag-ngudag ucing. Geus rame eta mah jadinya. Mangsa alam isuk dek pakampungan tampi es nunin mata kuaas. Manuk-manuk komoricit disarada di dadahan. Cai ibu ngagarantung dina dang-daunan ngagarenang. Pating karena sakatojo ku cahaya mata poe. Anu harita kakara meletek di belah wetan. Kasubri para wargi. Kaayaan lembur Cimanuk harita jadi guyur. Jalma-jalma lomba anu pating rayung di jalan, di warung jeung di hareupeun imah. Sakabehna galecok ngobrokeun atawa ngadongengkeun naon rupa kajadian penting tadi dina mangsa kajadian mata kriweuh barerea. Sakamana ari Jang Jaka jeung Nyumayang? Ari Jang Jaka jeung Nyumayang anu harita teh keur aya di imah patua Paici teh we. Keur ngariung dariuk bari jeung ngobrol. Disangka di hareupeunana geus ngabarak cain teh panas jeung caneutna. Meni sagala diaya-ayakeun disadiakeun. Nya atuh ngobrolna teh beuki parogot. Diselang-selang ku barang dahar bala kecerakan. Nya sanggeus sagalana cukup mah jangrana jeung Nyumayang teh amitan. Pok harita Jang Jaka. Punten Pak Ici oge patuahnya umargi ayeuna mah atuh kaayaan lembur tos aman. Abdi teh sanes degi gata balagana naon namun abdi teh bade pamitan. Ieu mah Ujang. Rek pamit dedengan teh. Nah baturusuhan teuing atuh. Pak tua kampung harita nanya bari jeung mencrong kana beungeut Jang Jakarana. Dina hati leutikna mah rada-radahan eueuh Jakarana arek indi teh. Ngadege kitu pok Jang Jakarana harita. Harus pisan Bapak. Kumargi abdi masih gaduh keneh kapriyogian anu sanes anu kedah enggal direngsekeun. Nyambung-nyambung insyaallah kapeuna urang tiasa ditepangkeun deui. Keheula ite Jang teh. Jadi kieu ite. Cenah naon tapi aya kituna malah Bapak oge moal bisa ngahalang-halang kana mamaksudan hidup. Namun kumaha atuh ari nyai sarua direk pamitan. Patua kampung ngareret ka Nyumayang ayeuna mah. Anu geus saged deui menang dangdan. Ngadenge kitu pok Nyumayang. Leres pisan Pak. Maksud abdi mah abdi oge sami bade pamitan. Yolo itu.
Alah, dari candat lain candatan. Dan masing-masing boga tujuan meureun. Nyatena naon atuh kitu mah kasep geus. Dia meureun moal bisa dicarek da puguh ari jelema mah sadaya oge baroga kaperluan sewang-sewangan. Dah kuhana kitu ngan kadeh hijab duaannya. Ulah poho ka bapa di dieu jeung ka urang lembur Cimanuk ieu. Lain sing ngaharep ke dieu mah bisi imah bisi. Dina hiji waktu hijab dua aheg datang ka dieu tang tuku bapa ge da moal disaha-saha atuh kasep. Pisan. Hatur nuhun patua sadayana oge katampi katada pisan ku abdi. Sami Pak. Hatur nuhun kana sagurupi pangangkenanana. Nya sanggeus kitu mah atuh jang jakarana jeung nyimayang terus pating solongkro munjungan heula ka patua kampung jeung kanu kabojona kitu deui ka Mang Daso terus pamitan. Telila leos duanana harita atuh arindit ninggalkeun imah patua alias Bapak Ici. Anu harita maksud mah dengeruskeun lalampahanana cenah. Kasubri para wargi cag urang tunda heula atuh kaayaan Pak Ici alias patua katlih kulawargana. Ayeuna urang tuturkeun lalampahan jang jakarana katut nyimayang de kamarana maranehna. Cag para pamiarsa ieu carita urang tunda heula kumaha atuh lagi ngaranna insyaallah mangdi diberi neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-54na. Hatur nuhun loh mangrupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Kade hilap like, subscribe, komen, jeung lonceng nya. Jeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.